takula lamun ngayakeun pengajian di Cikampek di Kerawang tilok kondang bapak-bapak olok undangan ngondang 100 ke bapak-bapak nu datang 5an aki-aki kabeh nu opat molor nu hiji batuk aing mamatahan sajadah di majelis mending ngondang ibu-ibu tehok undangan ibu-ibu mah cukup satu undangan ke satu majelis taklim yang datang 200 hebat ibu-ibu ngan olok kejo eta masalahna lamun nyuguhan ibu-ibu untuk ngitung menit detik ge beak karena diasongkeun jeung wadah-wadahna piring-piring nang leungit eueuh dihakan jeung piring-piringna bapak-bapak mah awet disuguhan tuh deuleu ka imah bieu di jero nu noel jeruk cau aya lalaki mah karari bae modus eta neuleuh batur bengong cau leungit hiji di kantongan ku bapak-bapak sok ibu teu percaya kodok na kantong calana bapak-bapak pasti aya cau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuram bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu bil haqiqati mubtada wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah wa qala Syekh Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar DKM Masjid Al-Hikmah, keluarga besar masyarakat Kampung Bunut Pasir Gadung, Pasir Jaya, Pasir Gadung. Hakikat izin Allah, wasilah sababiyah, ada perjuangan dan pengorbanan para panitia demi terlaksananya peringatan Maulidur Rasul. Perjuangannya apa? Panitia mungkin udah setahun lebih nandain tanggal dan ngadadak sieun teu kabagean. Bagus ya, sabab lamun ngadadak pasti moal kabagean. Naon sababna? Lamun muludan rajaban kabeh pada make komo muludan, hampir tiap RT ngayakeun muludan.
ai tanggal ngan ukur 30, ai panitia hampir ribuan ya, 2 provinsi bae nu paling rame muludan Jabar Banten, tiap lembur tiap desa ngayakeun muludan. Makanya panitia inisiatifnya bagus, sampai setahun guys jojong nyirian tanggal. Jadi kula nu pusing eta. Satahun daftar sapoe di nggak batalkan, bahaya eta. Gara-gara si corona goblok eta. Atuh 2 tahun aing nganggur coba. Eueuh job biji-hiji acan. Nu paeh ge ulah ditalilkeun aing ngahuleng bae di imah. Sugan mulut rajab gararagal atuh tahlil eta. Keukeuh bae. Nu tahlilan tidak boleh berkerumun. Cukup di rumah saja. Usaha ngeunah duit gablek. Di rumah saja enak. Hayang nyatu tinggal nelepon ke restoran. Ai urang nu dihandap di rumah saja rek ngahakan naon urang. Pan aya bansos sapoe ge beak. Kadang teu nyampe kabeh. Ragak di jalan. Ting sanu ngahakanna eta. Lain di Indonesia bae eta ujian sadunya. Lamun geus dihitung sadunya berarti ieu bisa-bisa tegoran ti Allah. Geus loba ting jelema sombong di dunia. Amerika sombong, Rusia sombong, Korea sombong, bisa nyarian senjata pembunuh. Tapi ketika ku Allah diturunkeun pelor leutik bari teu kadeuleu ngaranna neng corona. Eta Rusia Amerika liar teu bisa ngalawan eta. Cek Allah hayo sia dikirim ku aing pelor leutik ieu kabeh liar. Tapi ka terjadi nu paeh ge diitung tiap poe, jadi capek aing ngitungan nu paeh. Tahlilan eueuh aing. Ieu perjuangan panitia. Neangan alamat kula ka Cikampek, ulah teu kudu ka dieu, geus saling percaya bae. Karunya berangkat panitia ti dieu ka Cikampek, leuheuh mun kula aya di imah, kaulana tukang liar. Da kula masih matupang. Siang malam tunggu panggilan. Jadi ieu tah bentuk pria panggilan ieu. Lain wanita wae panggilan teh. Ieu pria panggilan. Geus bae teu kudu ka Cikampek, jauh bisi macet, kulana ti lokal di imah. Datang moal nya datang. DP na geus beak ku aing. Pira ku aing teu datang. Tenang bae. Ieu perjuangan panitia. Disusul ku pengorbanan. Apa pengorbanannya? Harta, tenaga, pikiran. Gak mungkin terlaksana acara seperti ini mewah, megah kalau tidak ada pengorbanan, betul gak? Ada pengorbanan. Apa pengorbanannya? Harta. Harta dikorbankan ku panitia. Aya tenda, aya panggung, aya sound system, aya kameramen. Pan iya lain nu panitia lain ya. Nu batur ya teh. Kok aya di dia dibayar? Make harta, make duit harta. Menang udunan deh eta ge. Mending lecak proposal dibanting ka ditu ka dieu. Harta dikorbankan, tenaga dikorbankan. Ditata rapih tempat duduk sama para pemuda, ormas juga ikut tampil, alhamdulillah. Seneng saya lihatnya bersatu seperti ini. Yang indah itu berbagai macam warna, berbeda warna tapi bersatu menjadi indah. Betul gak? Betul gak? Silakan warna loreng Anda berbeda tapi hati kalian adalah bersama-sama. Amin. Geus diurang mah kitu bae motona dulur 1000 saeutik teuing musuh hiji loba teuing. Nikmat lamun hirup gitu. Mending loba dulur di mana-mana. Ame aya batur nginjem. Pan aya CS mah akrab dah. Modal mawa korek bae di imah, rokona mah gampang. Aya di saha? Cek badak putih, aing makal korek bae. Rokona mana? Aya di Pepe. Saling sogok ya.
iya yang ngarokok korek na eueuh panah ya di mana tuh di Badak Putih gitu. Seneng begini betul nggak? Regreg hati lamun geus ngahiji, masya Allah. Sabab moal jadi kekuatan tanpa bersatu, betul. Islam harus bersatu, amin. Jangan mudah diadu domba. Ya perjuangan, pengorbanan harta, tenaga, bahkan berkorban pikiran. Takut gagal ini acara. Meskipun level sudah turun, sekarang level 2. Ku masa pandemi corona seperti ini. 2 tahun kita diuji. Kesabaran kita. Tetap baik ikhtiar mah kudu. Naon sababna nya ikhtiar. Babaturanku lagi aya nu tugas di Covid, petugas gugus depan. Sok ngelingan bae unggal poe. Haji, ngaji kemana ayeuna? Tangerang. Tetap ikhtiar mah kudu ji. Maksudna naon? 3M. Naon? Mencuci tangan ji. Geus aing be nyatu. Atuh cuci tangan aing be geus nyatu. Kedua, jaga jarak ji. Ya iyalah, saya ceramah jaga jarak. Can pernah aing ceramah tonggong ini. Atuh ieu sabaraha meter aing jauh. Jaga jarak. 3, masker. Oke, masker dibawa bae di jalan dipake. Ceramah manteng kagok ngomongna. Atuh make masker ceramah sigana nyeri huntu aing. Ya dibawa di jalan mah dipake taat ceramah manteu kagok. Onggoh maskerna beda aing mah. Spesial aing masker lain kain nu kadari itu dah sorry. Masker aing beda menang nyen pamajikan. Spesial pamajikan aing pengertian mangnyenkeun masker tina kutangna digunting. Atuh dipake nage adem aing maskerna ieu mah. Geura bapak-bapak ge balik nyarian masker masing-masing. Nah kutang pamajikan anu teu dicuci 3 bulan teh geura. Dipake langsung paes ya. Weh, virusna leuwih ti corona eta ieu amit-amit. Bau hangit nu kitu. Kok mau kutang ini. Iya amit-amit. Pengorbanan, perjuangan, aya dibuktikan, dibungkus eta perjuangan jeung pengorbanan ku bungkusan anu mulia. Naon? Memperingati Maulid Nabi Muhammad. Memperingati Maulid Nabi Muhammad. Anu mana dina eta bungkusan teh aya eusi anu hebat. Apa isinya? Pengajian, pangaosan. Ieu eusina bungkusan ieu. Pengajian. Pengajian tina kalimat pangajen. Naon hartina pangajen? Harga. Disebut deui pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartina pangaos? Harga. Cocok jeung keterangan sing sajalma nu ngalengkahkeun suku indit ka majelis ilmu ngariung jeung ulama jeung kiai balik ngaji menang ilmu menang doa insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin amal. Amin semangat mantok henteu ya. Pengajian gigireun imah pura-pura teh nyaho bae. Aya nu kitu. Salaki sia eta. Oh itu luak liuk neangan salaki nameureun. Kula malin ngabas ibu-ibu lain ya bapak-bapak ya nu susah. Loba alasan pisan. Kunaon betika teu ngaji rutinan minggonan capek karak baik digawe ke minggu hareup bae. Minggu hareup teu ngaji deui bae. Kunaon ka minggu i kamari ge teu ngaji nyaeta kula teh terlambat balikna di jalan macet. Ke minggu hareup bae. Minggu hareup teu ngaji deui bae. Kunaon kate hadir deui pugu kula geus niat rek indit geus make sarung. Babaturan ti pagawean datang adon ngopi. Jadi kula teu bisa berangkat. Ke minggu hareup bae. Minggu hareupna eueuh deui wae da paeh. Oh, syarek adaguan paeh bae. Ira syarek ibadah. Mumpung aya waktu, bener? Para ulama, para kiai araya kene, sok sarajan urang geus ditinggalkeun ku abuya al-maghfurlah. Cilongok, Allahumma yarham. Tapi aya penerus-penerusna para kiai di dieu terus datangan deketan pentaan ilmu na ku urang
jangan nyampurnakan ibadah. Hari ibu-ibu tuh kudu dibahas, paling semangat ibu-ibu di mana-mana. Mingguanan rutinan ibu-ibu, masya Allah, capek. Bener tuh bu, paling pinuh baik ibu-ibu. Takula lamun ngayakin pengajian di Cikampek, di Kerawang, tilok kondang bapak-bapak, olok undangan, ngondang 100 ke bapak-bapak, nu datang 5an, aki-aki kabeh, nu opat molor, nu hiji batuk, aing mematahan sajadah di majelis. Mending ngondang ibu-ibu tohok undangan, ibu-ibu mah cukup satu undangan ke satu majelis taklim yang datang 200. Hebat ibu-ibu. Ngan olok kejo. Eta masalahna. Lamun nyuguhan ibu-ibu, untuk ngitung menit, detik ge beak. Karena diasongkeun jeung wadah-wadahna, piring-piring nang leungit eueuh. Dihakan jeung piring-piringna. Bapak-bapak mah awet disuguhan tuh deuleu ka imah bieu di jero. Nu noel jeruk cau aya. Lalaki mah karari bae. Modus eta. Neuleuh batur bengong cau leungit hiji. Di kantongan ku bapak-bapak. Sok ibu teu percaya kodok na kantong calana bapak-bapak. Pasti aya cau. Menang mesek cauna ge iya amit-amit. Cicing nini sian yang ngir baik terus nu ngarti baik cicing ya urusan lagi. Capek ibu-ibu pengajian di mana-mana rek isuk ay pengajian datang bada dohor pengajian pinuh penting pinuh deh baik ibu-ibu. Berarti lain pengangguran ibu-ibu ge loba pagawean di imah bener tak? Isuk-isuk ay pengajian pagawean di imah ditinggalkan. Cucian seseuheun engke bae lah nyeuseum balik ngaji aya nu kitu aya tuh denge taudin papen hebat na ibu-ibu bahkan aya nu nekat ibu-ibu ka pangajian mah mawa seseuhan arek naon aya sia rek nyeuseum kiai sia hebat ibu-ibu sing paranjang umurna ibu amin ya Allah ya rabbal alamin. Dibungkus ku pengajian eusina pengajian pangaosan eta teh harga, maka jalma sok rajin ke pengajian insyaallah bakal boga harga di hadapan Allah. Atuh komo santri sadetik samenit sajam sapoe sabulan satauna cicing di kobong cicing di pasantren di imah kiai di lingkungan pengajian piraku kalau di pesantren teu boga harga. Yakin santri sia kalau di pesantren bakal boga harga di hadapan Allah. Makanya ulah gengsi jadi santri kudu optimis lah santri nama desu masa depan suram jawab ku santri betul santri madesu tapi lain masa depan suram masa depan sukses. Naon sukses isuk-isuk HS udah gawe santri mah molor bae. Tapi suksana jan pagana molor tas santri anakan bae gitu santri mah mata ulang nganggap enteng sia ka ustad aya minantuna ustad aing boga minantu sebel kunaon bah pagawean hari incu abah sabaraha 12 eta pagawean minantu eta nyebut minantu nganggur pagawean aing incuna 12 atuh eta hasil pagawean minantu eta ulang nganggap sepele kami nantu santri berkah. Bu doakan ya panitia sing barokah amin. Semua pengorbanan baik harta tenaga pikiran semuanya dijadikan amal soleh, dijadikan umpan apa untuk menghadirkan rizki Allah. Lamun diniatanku sodakoh eta teh jadi eupan Allah bakal ngadatangkeun rizki amin. Istanzilur rizqi bis sodakoh nujulur rizki bis sodakoh. Turunkan rizki Allah dengan apa? Dengan sodakoh. Maka apa yang telah dikorbankan oleh bapak ibu untuk pengajian Maulidur Rasul malam ini yang diserahkan kepada para panitia, uang baik kecil mau besar, insya Allah itu umpan untuk mendatangkan rizki dari Allah. Yang dagang semakin berkah dagangnya, yang jadi karyawan semakin berkah,
yang nyupir, yang ngojek makin berkah, yang tani makin berkah. Apapun usaha kita yang halal, insya Allah semakin ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala buat bekal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus para alimul ulama, para kiai, para asatid, guru-guru kita yang sama nampati di haflah mubarakah yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bilusus aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, mudah-mudahan dijadikan pemimpin yang amanah, yang soleh, amin. Bilusus para ormas yang tidak bisa saya sebutkan, tapi alhamdulillah semuanya bisa hadir di sini dari berbagai macam ormas untuk ikut memperlihatkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mereka dijadikan pemuda-pemuda yang soleh, amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Coba anak-anak, adik-adik supaya diem, duduk ya. Kalau mau main-main nanti di belakang aja di sana ya. Duduk dulu, ganteng, cakep, soleh, duduk. Ya. Ya lamun ceramah ki asa aing ceramah di TK gitu ya. Ya taman kadaluar saya. Ya, duduk ya. Cakep, ganteng, soleh. Nah, gitu. Ih, percis indungna eta. Indungna bader berarti baheula eta. Hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Rahmat salam semoga Allah tetap curahkan selama-lamanya kepada junjungan kita habibana wa nabiyyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para dzurriyyah-dzurriyyahnya, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama-ulama salihin, juga para pengikutnya. Khusus kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum membahas kemana-mana, buat nguatin iman dan akidah kita, jangan sampai kita ke bawah-bawah arus-arus akidah yang macam-macam sekarang yang bisa menghancurkan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Makanya dikuatin dulu iman akidah kita. Mengenai apa? Mengenai memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bu, Pak, yang berkaitan dengan maulid Nabi ada dua kalimat, ada perayaan, ada peringatan. Itu dua kalimat yang berbeda. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Ini kategorinya apa? Ini kategorinya perayaan, tapi di dalam perayaan ada peringatan. Disebut perayaan, dirayakan, disyiarkan, dibesarkan. Disebut perayaan nu teu aya diaya-ayakeun. Pan ieu teh jalan. Ku sabab muludan diayakeun panggung. Da bubar ge muludan dibongkar deui panggung. Tenda dibongkar deui. Bener teh? Asal lagi eueuh diayakeun ka dieu. Ieu pot kembang sa coba ararindit ka dieu ieu. Pan eueuh tanda ge di dieu. Bener teh? Bubar ieu perayaan diakuti kan gablegna ka ditu. Tapi mah rada alus ka aing geus bawa ya. Cicing. Perayaan. Cuma dalamnya ada peringat. Maksudnya peringatan apa? Ada yang diingat-ingat. Siapa yang diingat-ingat? Nabi Muhammad. Kenapa Nabi harus diingat-ingat? Pertama, supaya tambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi harus diingat-ingat? Supaya Nabi ingat sama kita nanti di yaumil mahsyar. Amin. Hayang teu menang syafaahna. Hayang teu sing rajin inget ti ayeuna ka Kangjeng Nabi Muhammad SAW dengan banyak membaca sholawat. Jadi ieu perayaan kategorina, sabab dirayakeun, disiarkeun. Sedangkan di jana aya perayaan, aya peringatan. Naon peringatan? Aya nu diinget-inget, aya nu dicaritakeun saha tentang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bentuk perayaan seperti ini apa geus aya asep di zaman Nabi? Ieu pertanyaanana. Pantes masih kena aya sebagian kecil umat Islam nu ngabid'ahkeun dolalah, tetanggung bahwa perayaan Maulid Nabi eueuh ti nabina bid'ah. Naon bid'ah? Perkara nu eueuh ti nabina kategorina dolalah ceuk maranehanana. Urang papai ayeuna Nabi belum pernah merayakan seperti ini, pakai tenda, pakai panggung, sound system, can aya.
logika sejarah baik Nabi rek nyewa tenda kemana harita can aya tenda can aya sewaan bener. Cuma kalau peringatan udah ada ngante dirayakan ku Nabi, maksudnya peringatan menceritakan tentang kejadian kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan jauh beberapa ribu tahun sebelumnya Nabi dilahirkan, digelar ke dunia, sudah banyak yang menceritakan bakal lahir Nabi Muhammad SAW. Ya hebatna muludan Nabi nacan dilahirkan ke dunia, tapi geus loba nu nyaritakeun bakal lahir Kangjeng Nabi. Ayo orang mah di film heula, di syuting heula, karak aya film bener. Ieu mantap tanpa di syuting, tapi film geus aya. Nabi nacan lahir, tapi geus loba nu nyaritakeun bakal lahir Kangjeng Nabi Muhammad. Namanya sudah terkenal sebelum beliau dilahirkan. Ini hebatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi nyaritakeun kelahiran mah geus aya henteu bid'ah. Nabi sendiri menceritakan kejadian kelahirannya. Nabi di majelisnya berkumpul dengan sahabat bertanya, akhbirna an nafsika ya Rasulullah, tolong ceritakan tentang kepribadianmu, tolong ceritakan tentang kejadian kelahiranmu ya Rasulullah, masa kecilmu, masa remajamu. Kata Rasul, untuk apa? Supaya kami bisa mengikutimu ya Rasulullah. Rasul menceritakan, aku dengar kelahiranku dari cerita ummiku. Bagaimana kata Ummi Aminah ya Rasulullah? Ummi berkata, ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nuran adha'at kusurur rum wasyam. Umi ningali ketika kaula lahir malam Senin Mekah kerpoek ngadadak caang, bahkan cahaya kaula sampai menerangi kota Romawi sampai ke negara Syam. Ketika Rasul lahir cahayanya nyebar ke negara Romawi sampai ke negara Syam. Bahkan yang lebih heboh, ketika Rasulullah lahir, api Majusi yang ribuan tahun gak pernah padam-padam ngadadak parem tekuat nahan karena cahaya Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan yang lebih heboh, 14 tiang istana Al-Madaim Persia ketika malam kelahiran Rasul membawa cahaya, 14 tiang istana retak belah tekuat nahan karena cahaya Kangjeng Nabi Muhammad. Subha hebat, luar biasa. Subhanallah. Bahkan ketika Mekah ngadadak caang terang benderang, orang-orang Mekah yang lagi tidur nyenyak pada bangun keluar semuanya berlarian, pada teriak di luar, kiamat jadi, kiamat jadi, kiamat jadi. Matahari belum waktunya terbit udah terbit, dikira matahari terbit ngedadak. Can waktu na bijil panon poe yang geus bijil, kiamat gara-gara wekan orang Mekah ketika malam kelahiran Rasulullah SAW ngerasa kaget. Mekah kerpoek peting ngadadak caang. Aya budak lalaki 10 tahun umurna, dina riwayat lulumpatan ada budak lalaki terpercaya panon poek bijil wayah kieu. Ya di mana ya cahaya bijilna? Begitu ditelusuri, itu cahaya keluar dari selak-selak rumahnya Siti Aminah. Cek eta budak, ya aya naon di imah Siti Aminah, kucang canting keluar. Begitu dibuka pintu, ternyata di dalam rumah, di tengah rumah ada seorang bayi yang lagi duduk, lalu wajahnya melihat ke atas, bibirnya mengucapkan kalimat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bibir bayi memuji Allah. Dari mana itu cahaya? Dari wajah bayi itu. Kata anak laki-laki yang 10 tahun melihat bayi yang wajahnya keluar cahaya, si anak laki-laki ini bilang, kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang sedang berjalan-jalan di wajah bayinya Nabi Muhammad.
Sungguh luar biasa Rasulullah. Tina wajahna eta cahaya nyebar keluar sampai tembus ke negara Syam, ke negara Romawi. Sahabat nanya, ya Rasulullah, itu anak laki-laki 10 tahun yang melihat wajahmu ketika bayi keluar cahaya bagaikan matahari yang sedang berjalan di wajahmu, itu anak laki-laki 10 tahun itu siapa ya Rasulullah? Rasul jawab, sekarang menjadi sahabatku. Siapa? Ada di belakang kalian. Semuanya sahabat nengok ke belakang, ada seorang sahabat Rasul lalu nunduk kepalanya. Dipeluklah sahabat itu oleh para sahabat yang lain. Bagja benar, ente meningali wajah Rasul kerbayi, wajahnya keluar cahaya, untung ente. Siapa itu anak laki-laki 10 tahun dan menjadi sahabat Rasul? Bernama Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ketika Rasulullah lahir, Abi Hurairah usianya udah 10 tahun. Makanya ungkapan Abi Hurairah, kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang sedang berjalan di wajah Rasulullah, sampai diabadikan oleh Syekh Ja'far Al-Barjanji. Ada ungkapan Syekh Ja'far dalam Barjanji, wa muhayyal kasyamsi. Amit-amit sih ya, dibawa nyanyi bisa sih ya. Eta burdah Barjanji. Wa muhayyal kasyamsi min kamudiun asparat anhu lailatun gharra. Sallu alaih. Jawab. Ngejar doa ibu-ibu. Ya orang nonton ondel-ondel hideng sia kadinya. Giliran selawat ngejedok sia. Bagaikan matahari yang memecah gelapnya Mekah menjadi terang benderang. Makanya ada ungkapan Syekh Barjanji, kau bagaikan matahari, kau bagaikan rembul, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahu suduri, ya Nabi salam alaika. Anta syamsun, kau bagaikan matahari, you are the sun. Anta badrun, kau bagaikan rembulan, you are the moon. Sakitu-gitu nak ngapalkeun. Kau bagaikan matahari, kau bagaikan rembulan, kau bagaikan cahaya di atas cahaya, you are the golden griffin, kau bagaikan kerikil-kerikil mutiara. Subhan, luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi. Jalmi sempurna luar biasa, lahir jadi heboh di Mekah, jadi rahmat pikeun sakabeh alam. Anyar-anyar dihina, diledek ku si goblok kace. Bener? Si kace ngaledek ngahina Kangjeng Nabi. Masya Allah, nyeri hati teh orang. Pastilah daya iman, bener. Pastilah ya cinta orang, bener teh. Kace ngahina Allah, ngahina Nabi. Maaf kace. Sugan kadengian geus eta. Jungkal balik satekah pola arek ngancurkeun martabat Nabi, rek ngancurkeun kamuliaan Nabi, hayang ngancurkeun keagungan Nabi, moal berhasil. Naon sababna? Nu ngajaga keagungan jeung kamuliaan Nabi langsung Allah Subhanahu. Satekah pola Yahudi hayang ngancurkeun nama besar Nabi moal berhasil. Naon sababna? Sabab nu ngajaga kamuliaan Nabi langsung Allah Subhanahu. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammad aba ahul amjad sauna li ismihi tarakus sifah falam yusibuhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi
saratun saranurun nubuwati fi asariri gurarihimul bahiyah. Sallu alaih. Ngejedok gue ngomong cinta bohong. Sallu alaih. Tadi telat siap. Saratun saranurun nubuwati fi asariri gurarihimul bahiyah. Wa badra badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa banihi Abdillah. Addirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing jadi saksi ucapan orang ya di yaumil mahsyar. Amin. Cinta Rasulullah. Hei. Cinta Rasulullah. Itu. Tuh nulu aing atuh nyarean ka dieu nya. Ulah buriting bari. Itu aing kudu lempang ka ditu mah. Cinta Rasulullah. Betul? Apa itu cinta? What is the meaning of love? Sakit gitu nanya tak ngapalkeun. Cicing ulah digereuwahkeun aing poho ka ditu na. Ibu cinta Rasulullah. Lu kahalangan pager neangan beungeut aing itu meureun. Jadi ini calangap. Cinta Rasulullah. Apa itu cinta? Sayang bisa. Leuheung sakitu ngajawab sia. Ngawakilan bapana eta da bapana mah molor bae. Cinta Rasulullah. Apa itu cinta? Ada 3 pendapat kata anak muda di Pasir Gadung. Cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu, apel ngobrol berdua sama pacar. Diburi imah di kebon. Digombrong reungit, tareupeun teh entok, dikotok, diembe balatak, teu kaambe eta bau tai. Indah saja. Kata anak muda. Cinta terasa indah meskipun dikelilingi berbagai macam tai. Terasa indah. Eta ngaranna cinta butai. Hanya temikir sih ya. Yang kedua cinta, komentar orang tua. Tanya emak kita, "Ma, apa itu cinta?" Dijawab ku emak, cinta adalah sesuatu yang indah, yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah koseh. Ulah dilanjutkan eta urusan bapak sia cicing. Yang ketiga cinta, komentar santri. Tanya santri, "Hei santri, apa itu cinta?" Dijawab ku santri, cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba. Tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Love. Ini bluetooth na aktif aing calangap milu calangap. Aya getaran di nada. Orang yang ngaku cinta sama Allah ketika ayat Allah dibacakan bergetar hatinya. Kenapa? Ada iman, ada cinta. Wajilat qulubuhum. Orang yang ngaku cinta Rasulullah ketika nama Rasulullah disebut bergetar hatinya, refleks bibirnya nggak diem, pasti jawab sallallahu alaihi wasallam atau dengan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jujur, ibu bapak kadarieu gara-gara cinta ka Nabi. Bener teh? Lamun teu cinta ka Nabi panitia moal ngayakeun kikieuan. Dasarna cinta ka Nabi, rela capek panitia. Ibu ge rela capek, para pemuda, para santri, bapak-bapak rela capek lempang ti imah ka dieu gara-gara cinta ka Nabi. Da ceuk nafsu mah mending di imah ieu teh. Jujur. Memeh indit ka dieu ibu perang heula dina hate antara nafsu jeung cinta. Ceuk nafsu reka mana? Cinta ngajawab muludan. Ceuk nafsu ulah bisi hujan.
eta nafsu ngahalangan. Cinta ngajawab sorry aya payung. Nafsu ngahalangan deui jalana gelap poek. Cinta ngajawab sorry baterai geus dicas. Nafsu ngahalangan deui si Andin rame si Andin si Al kermejena seru ikatan cinta seru cinta ngajawab sinetron isukan aya deui tapi jeung meuludan cantang tuh umur aing panggih jeung meuludan tahun hareup meungpeung aya umur keneh tetap aing rek meuludan. Hebat eta cinta, betul. Nafsu ngahalangan deui tunduh mending molor di imah. Cinta ngajawab keun bae tunduh oge bari meuludan bari molor. Sabab kiai sering ngajelaskeun molorna jelema nu ngaji tetap menang ganjaran. Mantak dalil eta dipapake bae ku si eta. Si eta mah tiap ngaji molor bae. Keun bae. Bisa anu geus molor ulah dihudangkeun keun bae. Husnudzon bae husnudzon. Berarti eta jelema anu keur ngaji molor niatna dua. Hiji niat tolab ilmu, nu kadua niat ngapalkeun molor. Di imah susah apalna, lamun dibawa ke pengajian eta molor tareh apalna cepet. Asal neuleuh tembok ngeunah nempelkeun tonggong. Lamun tonggong geus nempel kana tembok ngeunah ngatur strategi nilepkeun beheung tak. Lamun geus nilep beheung kadituna tinggal narkib. Tasrif langsung dah daro yudah diru. Dah diran molor bae terus. Bahkan kula resep lamun kula ceramah nu hadir kabeh molor. Berarti kula balik teu kanyahoan. Nu penting panitia ulah molor eta nu penting. Lamun panitia molor atuh aing susah. Nyiaran berkat aing ayana di mana eueuh. Sabab trauma aing pernah kejadian. Panitia molor aing balik meuludan lengoh teu babawaan. Hancurlah hatiku. Tungtuna datang ka imah aing ribut jeung pamajikan. Pamajikan jadi curiga aing teu babawaan. Ceuk pamajikan jalan-jalan nah wae ceramah. Teu mau berkat panitiana molor. Pohon. Entak ti harita jadi peringatan. Daripada aing balik ceramah capek datang ka imah ribut jeung pamajikan, mending ribut jeung panitia. Demi kardus. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih. Tapi hati-hati ya bab berkat kiai, hati-hati panitia ulah salah ngasupkeun kana mobil. Sabab pernah kardus aing berkat aing asup kana mobil lurah. Atuh pernah kejadian aing lurah sambutan menang berkat tilum kardus aing balik teu babawaan. Panitiana salah ngasupkeun eta. Da mobil aing ngarendeng gigireun mobil lurah. Aing balik nepi ka jalan tol lurah karak nelpon da CS eta jeung lurah. Nyampe mana? Asup tol lurah. Mudah-mudahan panggil deui ya. Lain kiai. Naon? Teu badeuleu dibeureun jok eta da jero mobil kiai aya kardus. Wah lurah kosong keun bae dah. Kula mah geus niat silaturahmi. Lain kitu. Maksudna naon? Ieu na mobil kula aya kardus. Sabaraha? 3. Laju. Nah, aya merekan teh kardus. Merekna naon? Mubalig. Lurah. Nu aing. Gunan ku sia dibawa. Cek lurah atuh kukula disusulkan ulah aing geus jauh hakan ku sia kabeh. Nepi ka ayeuna aing jadi CS eta jeung lurah. Asal ngaji ke lemur nyana geus lurah hadir dibabat ku aing na panggung. Bisa hayangnya masyarakat di dieu lurah sia adalah rampok berkat. Aduh, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Itulah peristiwa terakhir. Jangan sampai terjadi. Amit-amit. Aing kudu lengoh keheulaan. Menditungguan ku aing nepi ka subuh.